Dulur nu ada lemur peran di kota. Nah, abah rek nyaritakeun tentang masalah susah jeung bangana jadi konten kreator. Cenah kieu ceuk eta dina aturan Facebook nu euneu mah rada berat geuninganan ditinggali teh. Kudu 10.000 pengikut, 60.000 tayangan kakarek cenah dimonet tah sedengkeun abah ieu pemula tah bari jeung hese deui. Tak abah ya nurut ka suhu-suhu cenah kudu konsisten, kudu teh manusia tema anu berisi. Abah nyoba dina urusan pertanian, edukasi pertanian keukeuh eueuh nu lalajonna teh aya ge 10-20 tuluy cenah. Ayeuna dina bulan puasa teh kudu make dina zaman bulan puasa teh make tema urusan terkaitna urusan bulan puasa. Anger teu bareukieun kana ada abah puasa teh penonton teh tah abah nyoba kana tentang hewan tah kitu geuning pamirsa. Hesena di ieu teh tah lain masalah hese jeung gampang nangonten. Anu hese mah ye neangan kumaha carana penonton raresepeun ibarat kana dagang ieu kudu bangsa pasar naon nu raresepeun kana barang anu rek dibeli tah ngonten ge seperti kitu hesena mah. Tah nu hesena mah lain nyeun kontena anu karasa ka abah mah. Nu hese mah ye nya kumaha carana supaya batur raresepeun kana dagangan abah nya tadi sebutkeun kana konten teh tah kitu geuning pamirsa jadi konten kreator teh. Mudah-mudahan we sanajan bari hese abah mudah-mudahan sing digampangkeun. Ieu direk abah nu ayeuna mah random make jeung ayat tentang urusan ieu sifat-sifat hewan anu terkaitna dina manusia tak ku abah di itu. Alhamdulillah tah ningali dina eta mah dina tentang hewan mah naik alhamdulillah nepi ka aya nu 10.000 penonton tayangan teh. Tah di nu lain mah abah hese tah sedengkeun sarana ti para suhu teh rupa-rupa gitu kudu mana anu dituturkeunana. Tah kitu geuning pamirsa jadi pemula mah hese. Mugi we sadayana lah sing digarampangkeun hatur nuhun.